Lain nak kemananya dia ngajak ka dia lah. Kumaha nek nyuruh lokasi nek kiking cenah urang ke. Ulah eta dia dem nyaho dia mah blos ke kalian kerud dan kumaha. Di mana yo? Con kagabah yang ngomong. Atuh urang nungturkeun ieu ya tangga yo. Lain bener teh lokasi di dia. Asana mah bener. Lain di tempatna doang nu teu di. Ulah asa-asa nu pasti. Ai urang ka ditu bae lobaan banyak opatan. Tanggung jawab dia nya hong semajaya. Apa nih jalanna? Nungturkeun ieu bae yo. Saya Lain urang mudin tanggung jawab. Naik ke puncak gunung Capek aing diajak dia dim. ngaranna ge iya Kiking nyuruh lokasi nek kiking kumaha ieu ka Ridwan. Kita naik ke puncak gunung nih. Cerewet Sudah teles si dim udah capek aing mah. Ngos-ngosan ya kamu sampai kaluhur karena ti baralenggang. lemah itu tilok ilo olahraga mah Karak iya aing diajak ka leuweung ku dia. Ngesang deuleu beuh nya loba reungit. Jaya make. kayak heula burung istirahat teh. Oh yang ngaso heula ya beuh. Pemandangan indah lah. Bagus pemandangan mah. Dan Kaduhung aing diajak ku dia dim ka dieu. hoi geus datang ke lokasi mah geura moal teu kaduhung barang po. Aing menek heula yo. Geura Aing geura datang aing kadang capek kanan. Beuh, kelar amat lah. Aing heula nya. geura Tuh, kelar ya. Ayo si gerane. hoi Red Lain bedug geura tuh, nopan mertu dulu tuh. nah dia meleng Siang luka balon. atuh balik geura dia naik balik nih kata Ayo misayu tuh, nopan sorangan tuh ay. geus hayu tinggalkeun yo kege mudah ayo yo Bisa ya. kita lulin Oh, kerud. Lewat dia baik itunya, motong nah kira datang, dan lewat tangga capek di kanan. Ini ruyuk lolos yang kita datang. jai simpangan sagala tuh ya kasunda mah. Oh, jatuh kurut jelem mata kan. Tapi kurut jalan mah nya. Oh, tuh. Sasa beta kadinya mah ulah gagaba. Kadi bae nungturkeun Ayo si manyil mah yo. Capek. Ayo, Mari Gusti nyalkeun. paling manyil. Teuing kage nungturkeun. Tah, yo. Hoi. Berarti mah pakai beberenan ya buahna ya, ngaranna ya buah kacembang ya. Tuh, mana ya buahna lah. Makannya. Dem, teh kan Atuh tangan kena, atuh manyil. Eling kanen teh kena kacembang. Atuh eling lah. Tah lamun ieu hareus ngaranna ya. Red hai si manyil. Cucukna. Geus ayo ka Sunda mah yo Ayo. Tungguan si Rok. Ngajak aing ongko. Ayo sois mah manyil. Kaduhung aing lajuna ka dieu. Boy. Tah. Jailah. Kacembang buah kacembang lah. Nu paranti. Beberenan. Heeh. Anu tadi naon tuh? Kira istirahat. Iya kacembang ngaranna. Tadi ge ulah ilu tadi arin. Carikeun bae. Oh, temenan tah. Aing balik ka ditu motor. Sambil menjelajahi gunung-gunung kita yang banyak ini nih. Bohong. Ayo nopan. Mana lah? Di simpangan aya 2. Ka mana eta simpangan? Urang nyimpang we tirekeun ka bedag lah. Ayo nopan kumaha lah nopan. Kalupan Kalupan Kemana? Apaan? Oh, ganeng sih. kalukan ngomong ya. Kalau nopan tuh. Teu panggih bakat tempuhan ya. Aduh, anak batur. Kumaha ayo nopan. Ayo. Naik naon ya balik deui, Red. Ayo kagoknya. Dem, cai di lando. Di landu tuh dibawa. Aing nyalukanan eta nopan serak. Haus. Ridwan tadi mau ngomong manyil cenah aja popoto. Oh, eta bae mah tah pucuk kacembang tah. Woro. Haus. Udah pucuk kacembang. Asem. Si Majahaya kalau Boy, ini mah tidak beracun dah, boy. Tidak beracun ini mah, boy. Si Majahaya balik sangkep tuh aing. Ngaranna ya pucuk kacembang. Rasana asem. Mal woro. Asem moal. Long kacangnya. Pugu haus. Ayo. Aing serbat di orok lempang. Ning selfie heulanya lumayan.
Den. Tungguan sih. Ngajakan ongko. Den, sepak bedul gak lur? Abodo ay maiyap ugo ba bagat sinopan yo ka mana ya? Lah ada nopan di talaga sepak bedul. Suku mah ta. Parah kan. Di jalan ruyuk amat. Kamana ya orok edas. Cuman aing nyasar. Dem. Kata ma. Ren. Kamana ya orok? Neruyuk di lah. Capek aing. Ruyuk amat. Ai alhamdulillah. Caang terang. Bo edas. Teu sia-sia ka dieu. Geran seret. Caang yo, indah. Ayo teruskan ya. Edas. Oh, kelihatan Edas. semuanya tuh. Iya, bo. Kampung-kampung tuh. Gak sia-sia kesini ya. Kita kalau kayak gini mah kayak di negeri awan ya. Iya. Tuh, Negeri kan? di atas awan. Oh iya, itu maksudnya. Siang. Red. Ya adalah Red. Mana ya Ridwan? Hadiah yuk. Masya Allah. Masya Allah. Oh. Tinyahun keindahan dunianya. Pipi biang. Jauh tuh mantap. Yang paling manyil lah dulu. Edas. Renopan kemana Pio? Tuhen. Ya kan iya bawa tama. Biangnya edas. Namun ngajak kami Sang mah. bendera merah Orangnya. putih hormat. Gep. Nah, ngehormatan naonnya yo. Ai, bendera kita dong. Ai ho. Berkibar di atas gunung. Bo. Ai, meskipun Benar. dia sudah rapuh, tetapi kita akan menghormati sepanjang masa. Oke. Merdeka. Hormat Indonesia. Fotokin boy. Ada yang ngetokennya. Kacamata, pakai kacamata. Kabeh bae Wih. bogaan. Dinya. Etad 1 2 3. Sarana ya Ridwan. Bagus eta. Awas kena. Tah, awas tah. Gangguan bae dari ya. Yang, nangtung. Gelap ya. Gelap. Kan pakai kacamata hidung. Oh, nih terang nih. Pakai. 1 2 3. Ya bondolan. Oh, si bondolan cuma ya. Tah geus geura. Tah blaharep. Senyum. Yo. Coba dulu hasilna. Atuh ja foto kakak jeung si Manyil kumaha ye? Atuh ja kamera hareup ieu mah. Beduh. Kumaha aing mah capek-capek ngagaya. Tadi ganti gaya kieu. Atuh bujir aing mah eta ieu dia eta bajuna hidung tah. Aing mah neuleuh kaluhur mah teu neuleuh aing mah nung sangheuk aing mah teu neuleuh wajah dia. Eta beureum ieu beureum. Heeh. Bujir aing mah eta orang aing urang dalam ka foto. Yo. Balik aing mah. Ka harti aing. Di mana ya orok ilah? Jangan di ujung puncak ilah. Arara woi lah kumata lah. Aing balik itu nangguan di parkiran. Aing ka di jalan rehe. Lain inopan kumaha ya orang. Apa nek balik baik itunya? Atuh ieu mah urang di dieu huha hehe be. Anak jelema mah leungit. Aku mah teu katempuhan lah. Capek Tuh lain mikira. Kumaha babeja bayu ka kolotna yuk balik yuk. Ayo, oi si Manyel, Rid, ayo. Capek aing maka dia. Makanya geletak baik sama dia, ayo balik ya. Poho atas Red atas. Tah. Bo atas HP yuk. Coba. Pan. Nop. Di mana dia, hei? Nop. Ai kumaha eta anak jelema lah. Dicarekeun kolot-kolot. Beuh aing. Gila ujung-ujung nama sasenangan tadi nama urang nyari kieu mah balikeun da ruad leungit ieu teh jelema nu eta. Geus karasmin bage geus dicarekeun genti ieu nopan. Eueuh ka ami. Ieu pitarekeun. Aing cenah nek dihitung di tangga yo. Oh, keur ya ke? Apa bara eta?
30. 30. Ya kebelah dia tak hitung deh ya. 31, 32, 33, 34, 35. Dong diupahan bae serangkep. 38, 39, 40, 41, 42, 43. Oi, tungguan sih. Cuman ya orok neangan aing ditongoh hilah. Aing balik ongkoh. Kumaha tuh datang ka tonggo rehe. Masa bodoh ieu. Jara ya kena nanti motor namanya orok. Enang gua di dieu bae na motor. Sapedas. Aduh. Kan rubuh ya. Kebal amat ya orok jangan sajam yang di dilah. Kureungit. Neng gerabah ralik di kanjak keras selain di sorangan. A few moments later. 800. Tuh, no, panjang sekali. 800 mana? Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 888 Atuh ikan ini 1.000 1.000.000. 1.000. Oh, 1.000 tangganya. Oh, bener 1.000 tangga. Oh, jadi itu tanopan. Aing Cicing jadi calukan dia. bicara kuno. Aing geus neangan ka tonggo rehe. Cing ka mana na ya orang tuan ninggalkeun aing. Dua denda. Bicara kami bapak dia cenah. Aing datang ka tonggo reheng aing balik deui cek aing. Cuan ya orang ninggalkeun aing. Aing keur lempang ka tonggo cek aing ngalejokeun barali. Dia tadi belok kiri sana. Belok kiri tapi pintas kurang naga datang. Atuh urang datang kana bendera barang ka ditu lah. Tak keulun kena dia di tadi. Aing capek ongku maksa ka dieu. Aja aing gogorowokan ti kanan di tonggo. Aduh bunga ini ka dieu. Kunanto. Capek tinggal keunan bae lumpangna. Gisu mengajak ka ami urang. Oh, saya mau coba balik ya. Balik ya balik. Guys, sok mau orang ajak kami. Oh, orang Ayo sabodo dari bae balik di situ mall ilu aing capek. Sabodo. Kita hintu tadi, ge. Atau yang mati nyasar tuh nana. Oh, saya parkir motor nata. Oh, saya bang.